Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, sampurasun. Dinten ayeuna urang diajar deui kana basa Sunda. Ayeuna hideup buka pangajaran 7. Pangajaran 7 aya di kaca 80 hiji. Dina pangajaran 7 urang diajar kana kadaharan tradisional khas Sunda. Dina kaca 82 aya maca eksposisi. Ayeuna ibu bade naros heula ka hideup. Aya nu terang naon eta eksposisi teh. Nah, ari teks eksposisi teh nyaeta paragraf atawa karangan anu ngandung informasi jeung pengetahuan anu disajikeun secara singkat, padat, jeung akurat. Nah, di dieu aya teks eksposisi nyaeta perkawis kalua Ciwidey. Naon ari kalua Ciwidey? Yuk urang baca sasarengan. Kalua Ciwidey. Dina kahirupan masyarakat Sunda aya rupa-rupa kadaharan anu khas. Disebut khas teh lantaran teu kapanggih di tempat sejen. Rupa-rupa kadaharan teh bisa mangrupa lalawuh dengan sangu jeung inuman. Naon ari lalawuh teh? Ari lalawuh teh nyaeta makanan ringan ya, atau kalau bahasa kita suka disebut dengan snack ya. Nah, dengan sangu, kalau dengan sangu mah itu lauk pauk ya, rencang nasi. Nah, jeung inuman, kalau inuman itu jenis minuman. Munculna rupa-rupa kadaharan teh jaba ti sawang tina cara pidaharna, gunana bisa oge tina bahan dijieuna. Aya kadaharan sapopoe, aya kadaharan anu khusus sok dipake dina upacara adat. Di antara kadaharan anu sakitu lobana aya nu disebut kalua. Nah, disebut kalua lantaran mangrupa amis-amis tina bubuahan jeung sajaba ti eta nu digodog ku cigula tepi dilakeun boh baseuh boh dituruhkeun. Nu sok nyieun kalua teh di wewengkon Ciwidey Bandung. Aya 3 rupa kalua nyaeta kalua jeruk, kalua gedang, jeung kalua suuk. Kahiji kalua jeruk disebut kalua jeruk teh lantaran bahan bakuna tina cangkang jeruk bali atawa jeruk jambang. Jeruk yang besar ya. Bahan-bahan sejenna nyaeta cai, apu, sepah, gula beureum atawa gula bodas. Ari caranya mah kieu. Kulit jeruk nu hejona dipiceun nepi ka katempo dagingna nu bodas. Tuluy dibersihan jeung dikeueum dina cai apu sepah. Geus nyerep cai apuna, tuluy digodog make cai gula beureum atawa cai gula bodas nepi ka caina saat. Geus kitu dituuskeun jeung dipoe. Kalua jeruk sok dipake lalawuh, rasana amis keut. Dina kalua jeruk aya kandungan gizi. Kadua, kalua gedang. Dingaranan kalua gedang lantaran bahan bakuna tina buah gedang. Bahan-bahan sajenna nyaeta cai, gula beureum atau gula bodas, apu sepah, jeung pangwarna. Ari cara nyieunna kieu, gedang nu ngorak keneh dipesek jeung dipiceun sikina. Tuluy dipotongan. Geus kitu, potongan gedang teh dikeueum ku cai apu, dibersihan sarta diasupan kana katel dicampur ku gula beureum atawa gula bodas. Galokeun nepi ka rata, mun geus nyerep dijait dituuskeun jeung dipoe. Anu katilu kalua suuk. Disebut kalua suuk lantaran dijieunna tina suuk. Bahan-bahan sajenna nyaeta cai jeung gula. Cara nyieunna kieu, suuk disangrai dipiceunan kulitna. Geus bersih diasupkeun kana godogan gula beureum atawa gula bodas. Lamun geus kentel tuluy dicitak. Wanguna buleud sarta antepkeun sina ngabata. Kalua suuk ilaharna dipake lalawuh atawa susuguh ka semah jeung citeh atawa cikopi. Kalua mun dijadikeun industri rumah tur bisa ngagawekeun rea jalma, tangtu bakal nguntungkeun ka masyarakat sabodeureun. Kalua teh kaasup kadaharan anu sok dijadikeun lalawuh atawa opieun ya, atau cemilan. Nah, di sini ya dina kamus alit juga ada arti-artinya dari apu sepah, yaitu kapur sirih. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri ya. Nah, lihat
halaman selanjutnya di kaca 84 aya eusi pedaran. Nah, tugas nu ieu pancen nu ieu teh tina teks kalua Ciwidey. Nah, ieu jawab ku hidupnya. Nah, terus di dieu ge aya panyungsi basah nyaeta istilah kadaharan. Di dieu nu dibahasna nyaeta rupa-rupa ngaran kadaharan khas Sunda. Tah, tos dipelajari hidup ge eusian ieu nya tah. Sebutan ngaran kadaharan atawa inuman sakurang-kurangna 3 rupa. Kadaharan anu asalna beas, tah ieu aya pilihanana nya tah. Terus ku hidup eusian. Naon kadaharan anu asalna tina beas? Tah, nu tina beas teh contohna aya bubur lemu. Terus nomor 2, inuman Sunda teh titik-titik. Tah, inuman Sunda kan di dia aya pilihanna bandrek. Sok dieusi ka dieu. Tah, eusiannya ti nomor 1 dugi ka nomor 10. Janten tugasna aya 2. Anu hiji mah ieu ngajawab pertanyaan tina teks. Anu hiji deui mah ngajawab kadaharan atawa inuman mun tiasa mah sakurang-kurangna saurna teh 3 rupa. Nah, jadi bisa dari pilihan yang ini ya, bisa juga kalian tambahin ya dengan yang kalian tahu. Nah, pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan tugasnya. Kalau sudah, jangan lupa isinya yang ini di buku catatan boleh, mau di sini juga boleh. Ini juga sama, mau di sini boleh, mau di catatan juga boleh ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.